Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Andi Hungkul. Hoyong uninga perkawis paminikahkeun awewe anu nuju hamil. Teras pami atos lahiran saurna kedah nikah deui. Kedah ditikahkeun deui. Janten aya 2 kali akad nikah. Hoyong penjelasanana, jawabanana ngawinkeun awewe anu keur hamil kalalaki anu ngahamilanana tah eta akad pertikahanana sah-sah bae. Sepakat para ulama kulantaran sah atuh teu kudu dibalikan deui eta akad pertikahan tatkala budakna lahir. Lamun dibalikan deui kalebetkeun tajdidun nikah. Teu matak ngabatalkeun kana akad anu pertama. Salajengna lamun eta awewe nu hamil kawina lain kalalaki anu ngahamilanana tapi kabatur kawina, hukum akad pertikahanana diikhtilafkeun ku para ulama. Di madhab Imam Asy-Syafi'i mah akad pertikahanana sah-sah bae. Jadi di madhab Syafi'i mah ngawinkeun awewe anu keur hamil dikawin ku nu ngahamilanana atawa dikawin ku lain anu ngahamilanana akad pertikahanana sah-sah bae. Kade ieu awewe teh keur teu boga salaki. Lamun awewe keur boga salaki terus salingkuh nepikeun ka hamil, eta awewe tatkala ditalak ku nu jadi salakina teu meunang waka langsung dikawinkeun. Kudu beak heula iddahna. Ieu mah kasusna eta awewe teh teu boga salaki terus hamil tina ladang jinah, naudzubillah. Sakumaha keterangan dina kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz ka-7 halaman 148. Yahillu halal bil ittifaqi kalawan sepakat para ulama lizani pikeun lalaki anu berzinah naon ayat tazawaja yen takawin ieu si zani bizaniati kalawan awewe anu zinah deui alati zaniyah zana zinah ieu si zani biha kalawan ilati. Jadi halal kalawan sepakat para ulama lalaki anu ngajinahan kawin ka awewe anu dijinahanana anu keur kaayaan hamil. Halal atuh kulantaran halal akad pertikahanana sah-sah bae. Tatkala geus lahir eta budakna teu kudu diakadan deui. Ngan kade meskipun akad pertikahanana sah halal jinahna mah anger haram bae. Jinahna mah anger dosa gede bae. Nauzubillahi min dzalik. Eta dosa jinah moal gugur ku tanggung jawab eta lalaki kanu jadi awewena. Hayang gugur dosa jinah mah nya kudu diranjam. Atuh minimalna tobat ka Allah kalawan taubatan nasuha, tobat nu sanyana. Insyaallah lamun tobatna ditarima bakal gugur eta dosa jinah. Salajengna lamun budakna eta lahir nganisbat henteu ka eta bapakna anu ngahamilanana. Fa in jaat tuluy lamun ieu awewe anu dikawinkeun keur hamil budakna teh ternyata lahir. Ba'da mudi sitati asyhurin min waqtil aqdi alaiha. Sabada lewat 6 bulan timimiti waktu akad pertikahanana. Alias budakna eta lahir teh minimal 6 bulan timimiti akad pertikahan. Kayaning lahirna eta budak teh 7 bulan sabada pernikahan. Atawa 6 bulan lebih tina sabada pernikahan. Sabata nasabuhu minhu, maka nasabna eta budak nyambung ka bapak biologisna. Atuh bakal tarima waris lamun awewe bisa diakadan ku eta bapak biologisna. Tapi wa in jaat bihi li aqalli min sittati asyhurin, lamun mah lahirna eta budak kurang tina usia 6 bulan min waktil akdi timimiti waktu akad,
layas butu nasabuhu minhu nasabna eta budak teu nisbat ka bapa biologisna illa idza qala innal walada minhu, kecuali lamun eta si lalaki ngaku bahwa eta budak teh budak manehanana walam yusarrih bi anhu minazina, jeung eta lalakina henteu ngajentrekeun bahwa budak anu dilahirkeun teh budak tina ladang zina. Manehna ngakuna ieu budak teh dijieunna tina ladang hasil pernikahan. Sanajan kurang tina 6 bulan geus lahir, tapi tatkala eta lalakina ngaku budakna lain tina ladang zina, eta mah tina ladang sabada hasil perkawinan, maka eta budak bisa nganisbatkeun nu jadi bapana. Fabi hadzal iqrar yasbutu nasabuhu minhu, dengan pengakuan nu jadi bapana bahwa itu anak manehanana lain tina ladang zina, bisa tetep nganisbat ka eta bapana walaupun eta budak lahirna kurang tina 6 bulan ti mimiti akad pertikahan indung bapana. Kunaon pangna tetep nasabna dengan pengakuan nu jadi bapana lihtimali aqdin sabiqin, karena pantes nyieun eta budak teh sabada akad au dukhuli bisubhatin atawa pantes bae tina ladang jima wati subhat, hamlan karena dipilukeun li halil muslimi kana tingkah jalma muslim ala sholah atas kamaslahatan wasitron alal a'rod jeung nutupan aib batur. Jadi husnudon bae tatkala manehana ngaku ieu teh budak manehanana lain tina ladang zina walaupun lahirna kurang tina 6 bulan ti mimiti akad pertikahan manehanana. Tapi lamun eta awewe anu dikawinkeun keur hamil, budakna teh lahirna kurang tina 6 bulan ti mimiti akad pertikahanana, tur eta lalakina henteu ngomong secara jentre bahwa eta budak teh lain tina ladang zina, atawa malahan mah eta lalakina teh ngaku bahwa eta budak teh tina ladang zina, nyieunna memeh akad nikah, maka eta budak teu nganisbat kanu jadi bapana. Kulantaran teu nganisbat, maka eta budak moal bisa jadi ahli warisna ti bapana, aya ti indungna mah meunang. Da nganisbatna hanya ka indungna wungkul, ka bapana teu nganisbat. Lamun eta awewe moal bisa diakadan, moal bisa diwalian ku eta bapana. Ngan kade gugur sote hanya hak wali, hak waris, anapun napakah mah masih kene wajib ka eta bapa biologisna. Rek dikawin, rek henteu eta indungna, nafkah mah angger wajib. Matak teu disebutkeun yatim dan nafkah mah angger wajib. Allahu a'lam bissawab.